Sikil kandang dan kupaywanda berjuang maju ning lapangan perang maju nyepak punya maju nyepak punya pada perang harapanku pada jogrek pada tukar kalau ada Wis mlebu
Apa kuat apanya apa kuat yang kalah tapi Raden Setyaki dipun balang Rumi balemah renghap ranjuk kayaan luar biasa tadi lemah beda hiji terus ayo disangka maka sakdap netra ke keok yung ilmu na bener kaangkat aing dialungkeun wah siap Raden Setyaki emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan emut kana Aji Kidang sana memang didinya ilmu ngejehkeun sampean anak kana lemah ngablesat lir aktif tumiba atas Sang Nalendra Prabu Putaksi babarakatakan teka tinggalian ngeblesatna Raden Setyaki kanyoan-kanyoan geus neumrak dada punuk dikenyang kedua leungeun dua tuur nunya kada hulu angen langsung digunting nyaeta dua panangan Raden Setyaki ngababuk kada beheungna jadi sababaraha kajadian beheungna langsung siku abus kana raraina atau tuurna nunya anu mamalaan ieu Prabu Putaksi ngaluarkeun getih hirup tina bahamna jungka jumpalik kuria buncelik mamala anu tumiba Sang Nalendra Putaksi masing patet tumakaning perlahan Teman, kalau wihan teuing eta teh getih nepi ka ngaluprah kitu. Aduh, hidup naon? Maot kitu. Pentingna ngayakeun MOU dari dieu. Mun manehna neken atawa teu neken silaka we urang. Sababina anu katilu perkara eta yen teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kejadian sempak tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas secara hukum saya marata ieu pentingna teh kitu wa jual meuli boh pikiran ieu teh kudu teh kudu make tanda tangan sanajan usaha cewir oge kudu make kwetansi ayo unyam-inyam teh geuning aya sok mapohokeun maneh geuning mangga dihaturanan linggih nyaeta ka patugas di negara Pansal Seberang ieu sanak layon Sang Nalendra kalayan kasadayana para penonton anu ti tebihna anu ti caketna urang sadayana urang sami mengheningkan cipta menekung ka Maha Agung yen ieu layonna kalayan arwahna Sang Nalendra ditempatkeun dina tempat anu nikmat wah maot euy hege urang sami hormat bae panuhun ulah pada cocorowokan aduh Gusti apunten we kulan kene
nek kami miwarang meser suhu. Ya para coba. Punten Gusti. Atos. Atos aja ya jadi. Nguncak mangacanak muli, wecenang mulian. Atos. Sedih goblok aja. Gitu Raden. Mangga upina para penonton sadayana dugi kadanget ayeuna teu acan aya anu daftar deui bade ngiring saemara nanging bade diantos sadinten ieu. Upami dugi kangke sonten teu aya kene anu daftar saemara rupina bade ditutup dinten enjing. Higa hidup jago hidup. Ari si Aceh kamana kita tadi teu aya di panggung. Tidak papangungan. Apaan tuang raka nyanak among. Wis. Eta teh lepat atuh. Lepat kumaha Raden. Kakang Narayana teh luar tina ramah tamah sopan santun. Apaan sidik ieu teh lain ngan ukur di luar di jero nagara. Di luar negara raja-raja tamu-tamu teh kena dihormat. Yakin Kakang Narayana teu sopan, teu payus di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu giring di anak pemimpin. Kalakuan mode kitu. Payus menang teguran. Apa sidik kita negara Nusantara teh hiji pelaturan anu dijalankeun ku sadaya. Luar tidak katangtuan kasopananna. Nya mun negara kabogo. Is, kalau jadi kabogo atuh. Kudu make wiwa. Raden Setyaki kalah beuki nafsu. Milarian Raden Narayana teu aya sareng Dewi Setyaboma. Beja cenah Setyaboma teh dicanak lumampah tebih. Aya nu nganyahoankeun di pasisian. Raden Setyaki luar biasa nafsu ngagudug-gudug amarah teh kawadaan. Nyaeta ngabledik Raden Narayana. Tuna lampah eta kacarios Raden Narayana anu asli nyamper kapirayina nyeta Arjuna ka Astina sasat bade ngabantoskeun keamanan di negara Lesanpura margi nuju saembara. Bilih aya hal-hal anu teu diharapkeun ieu dua satria lumampah nyeta Raden Arjuna sareng Raden Narayana Raden Kresna kairing Semar Badranaya anu kiwari aya dina satengahing marga. Yai, kaula nun kula Kakang. Urang reureuh heula yai. Ngiringan Kakang Semar. Ieu nu urang ngareureuhkeun sape. Ih, mangga. Ya. Hadieu kitu Kakang ilaing ujang urang ngareureuhkeun heula tina cape lumampah deuleuh. Bade nganyang akang wa teh cu ka nagara Lesanpura cenah bejana nuju saemara moal teu rame di ditu ya. Ginah bawa kitu ka sidawala kopi teh euy. Aya ku atuh manis cocok. Alah, geus ke sanglaat leet kieu mah deuleu. Oh. Kapan ai dudungan dewe pas bawa termos? Ya. Di dudungan saya nama aya. Ya. Deh ka negara Lesanpura ieu euy. Oh sae. Wah, moal teu ngagimbung jelema di ditu deuleu. Wah, moal teu rame kami ditu. Oh. Nya, can icalan wah rame. Makaning juragan Abiasa teh pesen gede-gede oleh-oleh. Naon cenah pesenna? Hah? Naon pesenna? Cepot cenah omat lamun maneh ini ka Lesanpura pangulikeun ka leci. Jangan naon ka leci. Teuing atuh. Amun kolot kopi pah padudan mah. Pangulikeun kopi cenah. Nya ari Pak. Itu heug ceuk dek teh. Gitu tah ceuk juragan Abiasa. Percaya sila juragan Abiasa pesen ka leci. Kemungkinnya luar tidak tetekonnya teh euy. Naon atuh da kaleci.
hei sapraptane puni Raden Setyaki soca berem sasat nuju nafsu nyaeta karakan Raden Narayana anu parantos luar tina ramah tamah sopan santun luar tina kasatrianana Narayana saha cepot kan saha ceterowokan sanes abdi nya saha nu mau itu terang bulan lah naon aya nu cecerowokan euy kawas jelema keur amok teh gidigna pasti ada lain teh orang lain euy aya naon po naon sileng teh cecerowokan ya Pak agan itu tingali aya nu gogorowokan bari Raden Narayana pajarkeun teh untuk ngangge Raden Narayana cenah Narayana tah saha aing lu nya beramak itu Sumakapi hatur Aden nuhun cepot aya naon po aya nu cocorowokan eta kaagan dugi ka teu ngetilam bulan punten ye naon cenah Narayana yo kitu teh kasaha teh duh ka banyak ka Udin atuh nya ka Narayana panginten kitu ngomongna cuma teu ngetilam eta sugan saha pot duh ka bulan Narayana hidung gitu benar nyebut hidung ye cik urang tanyakeun ai soal eta mah tong ditaroskeun ai bisi piributeun tong kitu sana kali sana kali hei naon yo di dieu daguan Narayana Gabi oge. Goblok sih. Ka aing ngiduhan euy. Kira aku kudu disikat kok aing. Keke asawawu itu montong asawawu Narayana ini ngite Kang Rayi Setyaki Setyaki iya apa itu lu keke naon itu kayak itu naon Setyaki iya walau hajir dengan dunungan aing dibanting sikat bae aing gitu gajian dari kadunungan enggak eret hari rek tiuk tuh lajang dicre atuh nagan teh payun sakieu leueur teh naon tigebrus abdi luar tina ramah tamah sopan santun teu payus di anak ratu teu wajar di anak raja teu gini ge pamimpin. Hah? Keke. Ieu teh Setyaki memang aing. Hakim geus netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon ieu teh? Nah, gitu. Geus netepkeun hakim oge. Sababna luar tina sopan santun ramah tamah. Naon sasolanana? Dikamanakeun Acek Setyaboma. Acek Setyaboma dikamanakeun.
setia bawa entong api-api saksi loba lain hiji mata nu ningali nah da tetebi yen saksi dulur yen saksi bawarna aing lain di kamarakeun tong makanya miningat kasalahan jadi dulur belajar lepaskeun hulu teh bae kabeh ieu soal wilayah negara lepas tina dulur oge hukum geus nantukeun ulah citra ulah penting harapane sanajan belajar sanajan dulur lepas atau luar tina katakan hidup di podaran bae paling tersuka setiaki mun seug ka jelema anu paran anu geus luar tina katakan hirupna sami sareng abdi pamarengan teh Sami pisan motoran sami teh pamarengan teh sami naon semua sami saha anu ngaganggu dunungan abdi saha wae didagor kopi wani kaing napa kejeng teu bener sok di mana tempatnya di mana we nu lega nada di dieu lega antong di dieu atuh yang di nu lega we yang leuwih ti dieu legana sabab di mana kuring ngamuk kamu ngamuk kuring mah kamari ka salemur beak ka sawah teh diacak beureun diacak kan digadekeun lain untuk jadi tewak kagadekeun sama batur dawala pulang hari lanceuk maneh teh kitu di lemur ge langkung teh kitu pulang seueur tatangan nu reuneuh nu balek sing jeger ka dieu sia goblok saha tatangan nu reuneuh pan loba nu reuneuh ku saha ya ku salakina oh akang teh bujeng hingga kanyaring rai teu ngimpi-ngimpi acan bake jeung kudu kitu sukumawani segala ulah utang pati barapati utang wirang bayar mun bisa anjeun ulah waka kamu jahat sia getas harupateun hirup teh ampang leungeun tah di dieu pala laur aing mangering jeung dulur itu duh anjeun teh teh bener-bener ngajak pasea kaula di kamanakeun aceuk setiap mah belajar kaula teh masalah bakal jeung masalah dek make jalan kumaha tuh ayeuna di podaran bae oh butuh ku modar kaula lain butuh ku keterangan modar sia kakang narayana sok mudah aduh tawala halipot kakang yawios kurai kakang neraka jahanam ai teh ngomongan wae hirupna teh kakang narayana mulanya maksudna lamun urang mah neraka jahanam dawala kadi ulah deket teuing kakang narasumber aya disiksa bener tega pati dising harapan sakarepmu aku ladeni tega pati tega surah merata jaya merata ayo nyekal sapuk ulang satu adu tulang pertiga jeblak dunungan jadi Gusti Narayana teh hebat guguruna teh teh leuwih gajah teh eta teh eta sencaki nyeret ka dieu meureun berat dibawa ka dieu dibawa ka dieu genyang deui ka itu dilesotkeun celong tanaga Raden Narayana euy duh cepot lan ulah deukeut teuing mundur Uyuk sumang cicing syah. Hop segera
dewa segera purna dewa beneran nafsu kang kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya ya hebat Loh, sakali ngabantingkeun aing garas. jungkal jumpalik luar biasa narayana tapi setiaki moal ngejat kitu bae Wah, wong lian bisa kasoran tapi setiaki mangsana ku aing di podaran paduli dulur Raden Setiaki lajeng ngagunakeun ajian kidang kansana iki maksa ditabrak Raden Narayana podar pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggar papasten anu tumiba Raden Narayana nyaeta dugi kamung seratkeun getih hirup tina baham tina pangamung mamala di temrak dada ngajungkel ngaburileng sotsana sok siarek minta tulung ka saha kulajar Cepot dan tingali itu kunaon namru Kakang Narayana Allah gan getih aduh ya kain katempuhan lah mangkani ngaing barenganana Bapak Dula naon Bapak cenah ka dieu saha bubuyut sia cenah ka dieu naon po Duh, aing jadi tampolong penting ieu. Bunga jelema daripada nyeduhan ya aing. Kurang ngajar sia. Utang patih dibayar patih, hutang wirang dibayar wirang. Ketika dewe kepan menegara euy. Nyata si Setiaki kawas lain kabaraya ras-rasan. Gua pigeloeun teh si eta. Ai sia di deketan ku aing jig kadinya. Geuleuh kunaon ngawa kunaon. Ya. Aing mah teh kabdi si Setiaki. Aduh Gusti Allah. Getih agan abdi teu kiat. Si eta mah da cukup nempuk getih. Alah Gusti jolieur re aing mah. pasti. Nempok getih teh. Ya, di api mung digawe ieu mah. Ya mah yang kapuji gini eta teh ngelepek. Alasan tuh sama. Aya aing muncit hayam kemari gini kalah direbut. Ora beda getih jelema jeung getih hayam. Wah, beureum sarua belegung. Ayana ganeng. Sia. Ampun teh ujang. Cing Pak tulungan Pak. Ampun. Lebih ka eueuh ka kapok si Cepot. Kurunyung deui. Ini dah kedah jaksian itu. Menya dunungan ngelepok abdi kabur. Ieu teh di kumaha Cepot. Ya, pindah ka hareup. Maneh nyaksian di kieuna. Di kumaha? Ditabrak ulan katinggalan sama ku abdi teh. Ditabrak dawala sumuhun. Dugi kamung saatpan getihna nyaeta ku si Setiaki. Semua ku Setiaki. Naon si teh atuh ya? Tegakeun naon? Uang putra nu hiji rek di podaran. Nah, sia, wirang abdi. Pan abdi nu rek ditanyana ge. Lain bener kita tegakeun. Keuna da moal rugi eueuh hiji we mah anak. Tulungan Kang kudu kumaha? Cing atuh kanya Kang tulungan. Ka saha sia teh nyebut Kang teh? Cing nya bokap ah.
Perjantan di maka buaya. Naon buaya teh jang? Anak buaya. Nanging Semar Badranaya Duh. bade ngagunakeun ilmu na ngadak-ngadak ieu getih. Nyaeta maju deui lajeng lebet deui kana wujudna Raden Narayana. Perwatek Raden Narayana kagungan pusaka anu kasebat Kemang Cangkuk Wijaya Kusuma Kemang Cangkuk Wijaya Mawar. Bisa ngahuripakeun pati sajabaning pati lilir yang berbangun. Gusti lilir yang berbangun kayang impen sare ngalindura impen sare ngalindura gening raka Narayana kakang uluh dulu itu ilmu nepi ka kitu kan ku abdi di tadi ditiupan eta siapa sok hayang dipuji wae ke batur teh cing mecakan ka batur teh muji grape ya rugi itu juri luar biasa setiaki sawios rayi pasihan widi pikeun nying hareupanna ulah gen jadi kaulanu dawala abdi kakang Semar abdi sieun wayahna jauhan kaula kurang leuwih 500 meter maksudnya jauhan saya yo iya kayak nganyiduhan manehna nu ngadupak repek manehna nu baeud pageuleuh-geuleuh na aing lamun poe jelema baeud lamun teu nyuhit maksud tebihan nyuk sumangat kaula nu kadewe kakang mas bilih cara kejadian anu nembe waspada ilmu akang apal tepina damel kaulanu mung rayi tebihan si akang ayeuna sumuhun nah paketo bilih minggu payun kakang naratas jalan